Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahraqa quluba awliyaihi binari mahabbatih wastaraqqa himamahum wa arwahahum bisyauqi ila liqaihi wa musyahadatih wa waqafa absarahum wa basairahum ala mulahazati jamali hadratih. Ulaika alladzina astafahumullahu liwilayatih wastakhlasahum min baini asfiyaihi wa khassatih. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadil mab'usi birisalatih wa ala alihi wa ashabihi a'immatil haqqi wa qadatih. Amma ba'du, faqala ta'ala unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walil akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin minal a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal qura'i wa immatil hadisi wal mufassirin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin thumma ila arwahi muallifi hadzal kitab ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina nas'aluka Allahumma an tanfa'una bi ulumihim. Kasalajengna makrifat ka Allah. Ari makrifat ka Allah mawa kana kasucian jiwa. Dina harti jalma geus makrifat pasti moal boga sifat-sifat goreng. Saperti ngunek-ngunek sum'ah, riya, hubul jah, hubul mal, jeung sajabina. Kasucian jiwa bisa mawa kana amal soleh. Sedengkeun nu migawe amal soleh, tos dijanjikeun ku Allah bakal dikifaratan dosana, jeung bakal dibales ku balesan anu saluhureun tina amalna. Sakumaha dawuhan Allah, walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Jeung ari jalma-jalma anu ariman jeung migawe amal soleh pasti bakal ngifaratan kana sakabe dosana jeung bakal ngabales kami kunu leuwih hade tibatan amalna. Jadi urutan makrifat ka Allah mawa kana kasucian jiwa mawa kana amal soleh, sedengkeun migawe amal soleh dijanjikeun ku Allah bakal dikifaratan dosana jeung bakal dibalas ku balasan anu saluhureun tina amalna. Urang keur poho atawa ingat, percaya atawa henteu, yen dunia anu keur dicicingan teh pikeun pibekleun hirup di akhirat. Bungah di dunia ngan saukur bungah tiruan, susah di dunia ukur susah tiruan, hirup di dunia ngan sakadar jembatan pikeun hirup di akhirat anu abadi jeung sajati. Jadi kabungah jeung kasusah anu sanyana mah engke di akhirat. Atuh pikeun naon gunana hirup urang ayeuna anu ngan sakedeung. Gunana nyaeta Allah rek nyoba saha di antara aranjeun anu alus amalna. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah anu ngadamel maut jeung hirup karena Allah rek nyoba saha di antara aranjeun anu pangalusna amal. Jeung supaya Allah teu disebut zolim ku ngasupkeun manusia kana neraka sabab ku cari
cicingna manusia di dunia, jadi katingali mana jalma anu bener jeung anu salah, mana jalma anu tukang ibadah jeung mana jalma anu tukang nonggong ka Allah. Sakumaha dawuhan Allah, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Jeung teu ari Allah eta anu zalim ka aranjeun, tapi maranehanana anu zalim dirina pribadi. Ari makrifat ka Allah bisa dipigawe ku tilu rupa. Zikir lisan, zikir badan, zikir jinan, atau zikir hati. Ari nu bisa dipake zikir lisan aya salapan. Nyaeta tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, istighfar, sholawat, maca Quran, doa. Tina tasbih nepi kana hauqalah nyata nepi kana la haula wala quwata illa billah disebutna baqiyatus sholehah. Sakumaha dawuhan Allah, al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Ari harta banda jeung anak turunan eta saukur papais dunya. Ari amal-amal anu hade baqiyatus sholihah eta leuwih alus ganjarana di hadapan pangeran anjeun jeung leuwih alus dijadikeun pangharepan. Sayyidina Utsman bin Affan nafsiran ayat baqiyatus sholihat eta amal hade anu tumetep ku bacaan anu 5 tadi. Ari zikir badannya eta gerak jeung langkahna diri di jalan Allah. Boh anu mangrupa ibadah mahdoh langsung ka Allah seperti salat, puasa, haji atau anu goir mahdoh henteu langsung seperti tutulung ka batur, sodako, ngomean jalan umum jeung sajabina. Ari zikir jinan atau zikir hatenya eta eling ka Allah ku hate wungkul, boh eling ku jalan babacaan wungkul atau ku jalan tafakur jeung tadabur. Ya zikir anu tilu bisa dikumpul dina salat, sabab dina salat aya babacaan jeung doa anu kaasup kana zikir lisan, aya ruku sujud anu kaasup kana zikir badan. Jeung hadirna hate khusyuk keur salat kaasup kana zikir hate. Malah jalma anu khusyuk dina salat dijamin ku Allah bakal bagja dunya akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khoshi'un. Nyata bagja jalma-jalma anu ariman tur khusyuk dina salatna. Salatna bisa nyegah tina pagawean goreng jeung kamungkaran. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sanyana salat eta bisa nyegah kajahatan jeung kamungkaran. Saestuna zikir ka Allah ku jalan salat eta leuwih agung. Ari Allah eta anu uninga kana perkara anu dipigawe ku aranjeun. Salatna bisa dipakai minta tulung ka Allah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kudu minta tulung aranjeun ku jalan salat jeung sabar. Sanyana salat eta berat karasana kajaba pikeun jalma-jalma anu khusyuk. Makrifat ka Allah mawa kana kasucian jiwa mawa kana amal anu soleh. Amal soleh bisa jadi kifarat kana dosa. Kusabab kitu usahakeun supaya diri bisa makrifat ka Allah anu insyaallah lamun geus bisa makrifat ka Allah pasti bakal tentrem jiwa, moal putus asa jeung ngarasula dina ngarambah sagara kahirupan anu moal langgeng. Tah janten ke ieu teh ari di awal mah dijelaskeunnya makrifat teh naon anu rek dihontal ku torekat. Jeung makrifat anu rek dihontal ku torekat anu dina bahasa tasawuf mah nyaeta iman atawa kayakin nepi ka rasa.
karasa dipencerong ku Allah anu disebut muraqabah atau iman ilmu yakin. Karasa papayun-payun jeung Allah anu disebut deung iman hakul yakin. Kan gitu. Ayeuna aya istilah makrifat mahwa kana kasucian hate. Makrifat ieu mah dilanggengkeunana teh ku seueur zikir. Zikir nu dimaksud sanes zikir lisan hungkul. Tapi aya zikir ku anggota badan. Aya zikir anu ku hate. Tilu rupa eta zikir sakumaha tiasa kapendak ku urang dina salat. Janten aya ma'rifat anu kudu kapemilik dina perjalanan tarekat nyaeta ma'rifat anu mawa kana kesucian hate, anu eta kesucian hate mawa kana amal soleh. Tina amal soleh anu didasaran ku kasucian hate tina ma'rifat, maka hasilna Allah ngajanjikeun ka eta jalmi bersihna tina dosa, kifarat tina dosa jeung pahala anu langkung ageng tibatan anu dilakukeunana. Naon pahala nu pangageungna? Nyaeta ningkatna diri urang tina gofilun, janten mubtadiun, janten abidun, terus janten arifun nu muraqabah, arifun nu musyahadah. Ketika kita dalam tarekat mencoba mencari makrifat, maka orang jadi saliku. Tetapi ketika kita sudah sampai pada makrifat, maka nu dipikahoyong ku urang nyaeta ridona Allah, hungkul. Tah sakitu tema anu ngarinci muqaddimah sareng modal hirup. Pada prinsipna kumaha urang ngariyodatun nafsi kanggo tiasa istiqomah dina ibadah, urang nempuh tarekat kanggo ngahontal makrifat anu dimaksudku kaum sufi ku tasawuf. Kedah ayat tafakur dilebetna sareng ta'alum kumalayang pikiran. Kedah aya makrifat anu mawa kana kasucian jiwa kana amal soleh. Sakitu anu tiasa kadugikeun sareng tiasa kasimpulkeun ku abdi satrasna engke kana hakikat syariat jeung adab. Teras pamitiasa dugi ka kalimah anu paten. Insyaallah papayun mah eta. Mangga urang sami-sami tutup ku bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, anna da'iman alhamdulillah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjata minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tunawilu bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Amin. Alhamdulillah.